Ah, bibi mah asa yang jadi TKW itu. TKW ke mana? Kalau itu tuh ka Iran. Nying. Bae bah. Ya, Bi. Di Iran teh ayeuna teh keur konflik. Ayeuna teh keur perang rudal, Bi. Pasuliwar rudal loba di ditu ulah lah. Penyakiteun dengnya, guys. Nih justru eta, Justru eta kumaha? di ditu mah loba rudal teh. Bibi mah resep favorit eta teh. Di mah mahal kudu meuli, di ditu mah gratis. Rudal naon? Baso. Nying. Bi, lain baso rudal, Bi. Anu sing balales teh lain baso rudal, lain. Eta mah rudal embom. Lamun dihakan ku bibi etanya rudal anu di Iran di ditu. Meureun teu amurasut mah bibi. Ya guys nya. Montong, Bi. Aing najan boga bibi kieu ge aing pika pusingeun da anger nya ah anjeun. Ya. Ai kacentang ku bom mah anjeun. Montong, Bi lah. Aya-aya wae ieu anjeun. Bom molotov. Brad, hari didinya turunan Sunda asli, Brad. Suna, ceng aing mah tulen kumaha deh. Pada eta, Brad, bodas pendek siga blasteran Korea geuning, Brad. Ini mana dipenaikeun teh ayeuna. Nya ceng. Nya, Brad, siga artis drakor geuning, Brad. Artis drakor nu mana anjir? Urang siga si Limin Leho. Anjing ngarang-ngarang wae saroceng ye. Atuh lain blasterannya, Brad. Lain, aing lain blasteran orang Sunda orang mah. Berarti blasteran keneh aceng atuh, Brad. Jangkung, Brad, tuh kos didinya pendek. Anjing, geus kana fisik ya anjir. Bener guys. Si Aceng mahnya blasteran, guys. Jadi indungna teh Sunda, tah bapana teh Jarapah. Nya, jadi indungna kawin jeung Jarapah harita teh. Tah ieu anakna jeung Jangleung ye. Lain, Brad, ya. Blasteran naon tuh? Togri, Brad. Naon Togri? Entok jeung meri. Anjing. Wae bah. Bisa wae ya anjir ya nogasin ya. Nogasin anjir aya capan sih ya. Diantar ke klinik yuk. Kunan di mana gering, Jul? Rasa menimui ya hulu geura euy ini puyeng. Sarbal kieu euy. Mantak nagra ulah song hakanan kolecer. Cidana manehnya nu nyolong kolecer anak urang genan. Mewek teureun eureun. Mata sote diantar ke klinik kalau dicarekan. Kaus. Mang, aja teh tanya keun ke Amal. Kudu nama ka Mang CS ieu teh, tapi Mang CS na keur sibuk cenah. Nya naon lih? Kunaonnya Mang eta? Anak hayam tar ulun jeung bapana, aya we diasuhna ku indungna. Pindah heueuh nya. Kok atuh cuang tanyakeun ka Ang CS ah. Sugan apaleun? Emang nyahoun di Mang CS eta? Ya sugan, pada sok make topi gambar hayam nih Kang CS mah. Nya, Heueuh nya. Tanyakeun ke Mang. heueuh ke tanyakeun. Heueuh. Aja ini rajin ke masjid bae anu mah. Nya ieu Mang keur hayang bener. Atuh. Ulah ngagelo bae. Amang ge resep nempona sok deh itikaf di masjid Wah, naon itikaf Mamang leutik. Domba kap ge nu gede dilakonan ku ajai mah balas ku hayang bener. Macaritana itikaf dari domba kap. Domba kap mah pertandingan poli main bal. Itikaf mah cicing di masjid. Ieu keur keheul ya teh ka Wa. Wa nu mana di Jul? Tawa tamai. Mun isuk-isuk datang-datang ka imah da. Jul, mana boga simpenan tuh cenah ge. Hayang nembalana lagi. Kenapa sorangan? Kamari anyar putus boro boga simpanan aing. Adat majul wa amai mah. Boy nanyakeun si mana rek selingkuhnya tahu amai. Tah sabodo ting ek selingkuh ek naon ge da boga. Teu urang ge Lain berat. Bebas ke mana aja? teuing pugu a. Hese itu tau mah. Meni panjang huntu ieu aja. Nya. Arek diomongkeun ieu. Kunaon dia tak leungeun dikeresekan. Kunaon naon,
Lain curiga bodog nya. Nya bodog bareng. Sembarang dimulu siga kieu budug cenah. Make jam anyar, anjir bibi aing. Aya kemajuan. Ameh naon dikaresekan eta jam? Meh naon? Ya Brad, waktu itu teh berharga. Mantakna dikeresekan. Wah, Dipok batur. pinter si Mang Asep mah. Pinter cenah. Rarempak dua anak ge. Mo, aya hayam para bancan. Har ai bibi. Ya bi, sagalak-galakna maung anu huntuna reges, bibi can nempokan maung hakan ban becak. Komo ieu hayam ngan saukur pamatukna. Teu moal terakeun murak ban mah bi. Tapi heueuh nya. Mun ku heueuh tadi geus. Jadi udah tahu kan ya semua ya sekarang ya. Itu sirsak. Nah, itu pohon nangka gitu. Jadi semua lahan di sini, perkebunan di sini sampai sejauh ini, ya. Ini semuanya bukan milik saya, tapi milik orang lain. Gitu ya. Ya, ayo. Pak, kalau itu apa-apa tuh? Mana? Itu yang ngunyah terus tuh. Oh, itu. Kalau itu mah orang yang kerjaannya ngemil, ya. Tapi cita-citanya langsing dia. Gitu. Kadang-kadang kalau udah nggak ada makanan, itu jojodog juga dia cemil pasti. Gitu ya. So kalau mau dipoto-foto dulu sebelum dia rebahan. Udah ya? Udah? Udah. Oke. Ayo ikut saya. Buka duit tiis teu. Bukan geus lila bi urang teh euy. Tarana duitna kulkas. Ih, maksudnya duit teu kapake atuh. Duit teu kapake. Jang naon deh? Ibek meuli skincare baran kokoloteun ieu. Ulah bi. Ngabejaan we orang mah. Ya, meuli skincare kahiji mahal. Terus kaduana keneh teh kaituna teh jadi katergantungan banget hayo we kudu make skincare. Cek orang mending kudu alami ngalangitkeun kokoloteun mah. Heuh kunaon? Gampang atuh bi. Ya, bibi di imah aya boneka. Tah, ome ku bibi ti isuk-isuk nepin ka sore mah. Leungitna kokoloteun teh ganti jadi bubudakeun aslina. Ih, tuh waras pisan si dengekeun ku bibi. Anjir. Bener bi. Jong-jong seboga panto. Panto jang di mana di Jay? Jang di mana-mana mang, imang haja jai meuli. Meuli. Jang naon atuh anjir? Aja sok balik puting cara dibere panto ku mama. Pan jongjon boga sorangan mah ieu mang. Balik jam sababaraha ge. Anjing. Serempak budak ieu anjir leutik keneh. Terus pieu. Lain orang mah curiga guys ya. Si ieu mah keur leutikna ti geledug anjing. Ti kelai apa teh ti kelai. Tapi nu ti kelai lain beuheung sirah si ieu. Anjak ieu. Terus beren ulin bakalan memanggul panto sih beren. Parah anjir. Kunaon deh tah hulang-hulang kitu juga hayam ku cekak. Ayam ku cekak cenah. Sangeunahna we aing ngomong anjir bibi aing ieu. Dikaluarkeun bi urang gawe bi euy. Anu bener Heueuh aing bingung. Piraku ya sana ama digawena tidak mengenal wajah pirak kudu dikaluarkeun mah da euy. Wajah cenah mengenal waktu. Bekerja tidak mengenal waktu lain mengenal wajah. Ampun teuing. Ih. Aing rek kumaha maraban anak pamajikan ieu anjir. Aya lowongan si hayang teh gawe. Nu bener binya. Oh di ditu di kota. Di kota. Nya coba baturan bibi Perusahaan kamari. naon? Di kantor pos Kantor pos? Heeh. Itu perusahaan pemerintah eta mah bi. Arek. Kumaha gawena? Tinggal nangtung we wungkul bari ngelel ning letahna. Alus geura. Anjing. Terus orang kudu kieu nya. Heeh kitu alus kacida. Jangan napalkeun pangko maksudna ieu. Boa ebah.